Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Al-mukarram al-mukarramun para bapak ibu sadayana, alhamdulillah dina sabada rangkaian amalan urang dina sabada nembe ngaos aurad. Mudah-mudahan wiridan nu diaos ku urang bakal ngabuahkeun kana manah urang, dijembarkeun manah ku Allah Subhanahu wa taala, dibarokahan harta urang sadayana, disolehkeun pala putra putu urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang neraskeun hanca pangaosan tina maqalah nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Katampi ti Sufyan Tsauri radhiya mugi ngausti ngaridoan anhu ka Sufyan Tsauri, anjeunna ngadugikeun kullu maksiatin an sahwatin, setiap maksiat anu timbul tina syahwat, fa innahu maka saestuna eta maksiat yurja diarepkeun gufranuha pangampura Allah. Kullu maksiatin sareng ari saban-saban maksiat an kibrin tina takabur, fa innahu maka sanyana dosa nu diawali ku takabur la yurja eta teu diharepkeun naon gufranuha pangampura Allah. Para ibu bapak sadayana nu kusim kuring dipihormat, kanggo meneliti kana dosa urang. Tangtos manusia ku Allah diciptakeun tina taneuh nu diciptakeun mahalul khoto wanisyan, tembatna salah jeung hilap. Maka aya paribasa ibu, manusia tara salilana bener da lain malaikat, tara salilana salah da lain setan. Upami urang dipersentasekeun pagawean urang, pada melan urang sadidinten ibu kira-kira na seueur sae seueur awonna tah? Seueur sae seueur awon. Bayangkeun ku ibu, hetang ku ibu jam 7 kamari dugi ka jam 7 ayeuna berarti 24 jam. Tingali ku ibu naha seueur saena seueur awona. Bahkan ibu didugikeun ceuk dina katerangan sadinten sawengi teh 24 jam. Maka kedah diteliti ku urang amal mana nu pangseueurna. Cik ibu amal naon nu pangseueurna? Seueur sae seueur awon tadi? Seueur awon. Panglamina amal naon bu? Cik ibu urang unggal wengi nya. Kulem, gugah kulem bu, damel, salat, barang tuang, eta pada melan 24 jam diantawisna panglami-lamina teh, nu panglamina diantawis pada melan ternyata ibu kulem bu. Nya bu, ai kulem jam sabaraha bu? Aku mah hareupna we sare mah nyabunya, ngan biasana urang kulem jam sabaraha? Jam 8, upami 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3. Gugah tuh jam 3. Henteu nya jam 4.
jam 5 geus 8 jam. Upami ngudag 8 jam 24 dibagi 8 sabaraha? 3 berarti 1/3 urang dina sapoe diangge kulem. Upami umur urang 60 tahun atawa upami umur urang 30 tahun 10 tahun urang sare wungkul tah. Upami urang 60 tahun umur berarti sare urang 20 tahun. Eta teh sarena. Bari sarena urang teh duka jadi ibadah duka henteu. Makana ibu uihan deui sing jadi nilai ibadah bujeng-bujeng salatna, bujeng-bujeng tuangna, kulemna ge sing jadi ibadah. Ta ulah setiap maksiat wae keur mah urang mah seueur maksiatna ngan ibu ngaranna jalmi mahalul hotawan nisyan tara salilana cicing dina hiji martabat keur alus-alus keur goreng-goreng ngan biasana mah seueur ti soledatna seueur salahna mangga ibu dina pada kahirupan urang sadayana wajar mun manusia tiba kana kasalahan sabab manusia ku Allah dibere nafsu. Beda jeung malaikat, bu ai malaikat mah teras we ibadah salamina teh. Jadi lamun ayeuna malaikat teras ibadah, setan ayeuna teras naon? Teras maksiat ka Allah ngagoda manusia supaya teu eling ka Allah, justru manusia mah posisina antara naon bu? Antara setan sareng malaikat. Makana kumaha aya kalimatna al insan mahalul hoto wanisya nempat salah jeung kahilapan ngan lain di ngahaja kasalahan ge tapi eta mah teu kahaja maka tinggal ibunya di dia didugikeun Sofyan Sauri ngadugikeun kullu maksiatin ari saban maksiat an sahwatin anu timbul tina naon tina sahwat fa innahu maka saestana eta dosa yurja di arep-arep hampura Allah. Ibu tingali Nabi Adam, Bu. Nabi Adam nuju calik nuju betah-betahna di surga. Keluar tina surga ke alam dunia ku sabab naon? Ku sabab naon, Bu? Nuang buah huldi, sajaratul huldi sedengkeun Allah geus ngawagel. Wala taqrabu hadi sajarah ulah ngadeuketan ieu tangkal. Eta kumaha Bu? Ngaranna ge manusia digoda terus ku setan da setan teu ridaeun Bu. Setan teu ridaeun ningali saha? Ningali Adam betah di alam dunia. Sedengkeun anjeunna setan si belis keur betah di alam dunia kaluarkeun tina naon tina surga punten cicing di surga dikaluarkeun ka alam dunia ku pedah naon ku pedah Adam maka belis teu ridaeun sehingga ngagoda Siti Hawa hayo ngagrengseng ibu kanu janten carogena ngobrol hayang nuang kana eta buah atanapi hoyong nyaketan eta sajaratul huldi pada akhirna Kangjeng Nabi Adam naon Bu Siti Hawa nuang kana buah huldi sehingga keluar ti surga eta mah ibu ku sabab hayang mata kusim kuring geus didugikeun nya Bu gogoda tina ibadah aya sabaraha aya 5 nya Bu dihareup ditukangeun digoda ku setan punten dihareupeun digoda ku setan rek ini ngaji teh ulah ngaji ning jeung urang we anteur ka mana ibu ka kota nu rek ngaji teu tulus ngajina ku sabab aya nu naon nu nyaram ngaji ulah ngajilah ning jeung urang we lamun kalimatna ulah itu teh ibu nyaram karena ibadah teh datangna ti setan. Jadi nu nyamper ibu ngajak ulin teh eta teh tatangga ibu gagabah wae disebut setan. Da ibu nu kahiji godaanana setan, nu kadua Bu nafsu. Nafsu ibu kakarege rek angkat ngaos urang ka pangaosan wengi ayeuna wengi rebo lembe rek angkat ti bumi.
Da ngadadak atuh ibu, contoh aya breg hujan, aya ceudem atawa aya ngepris. Kira-kira na aya jalma nu bade angkat ngaos teu tulus ngaosna ku sabab aya ngepris. Aya nu kitu ibu? Eta kunaon ibu? Digoda ku saha? Ulah ka setan wae atuh. Ceuk setan teh hayo wae uing atuh. Digoda ku nafsu bu, sehingga teu angkat. Ceuk ibu teh dina pikiran ibu mun ngaji hujan geus rieut mah lain batur nu ngarasakeun tapi sorangan. Ta eta maon bu? Gogodana nafsu bu. Oge aya gogoda dina ibadah naon deui bu? Naon syahwat, kahayang. Keur mah ibu teh lapar, rek init ngaos lapar patuangan, aya nu ngajak ngabaso. Ceuk ibu teu ceuk salaki teh mah ka mana ngaji, atuh ceung pangmeulikeun baso heula Bapak. Hoream naon? Hoream sangu pangmeserkeun baso. Keur mah eukeur ibu teh naon? Hoyong baso teh. Kari-kari dititah kudu jadi salaki. Meser we baso ibu. Punten. Ari nuduh ayeuna nurut ka salaki sae teu? Sae palebadinya mah nurut we ibu. Ibu teh nu tadi narek init ngaji da kalah diuk we ngabarengan salaki nuang naon ibu? Baso. Tungtung mah ditempo teh jam 7 saparapat. Ceuk ibu teh kagok. Aya ibu nu kitu ibu teu tulus angkat ku sabab ngadahar baso aya. Atawa ngadadak lapar can kaburu tadi naon barang tuang siang tos pada melan tos liar ka mana. Ibu teh ngadadak lapar ngakmi we bu. Eta ngakmi ibu tugu terang jadwal. Ah cenahkeun we nuju tawasulan keneh Ustad Dani kewe geus aya ustadna. Ari geus aya teh abdi assalamualaikum ibu teh kagok. Tungtung nama henteu we ngaji teh. Cik ibu, ari ngaji aing teu ngaji dosa henteu? Siga nu teu dosa ieu mah nya. Ari ngaos wajib ibu hukumna. Berarti lamun teu ngaos hukumna dosa. Ibu sok ngaraos dosa teu lamun teu ngaos? Atau biasa-biasa saja? Berarti ngaleungitkeun dosa. Lamun ibu ngalaksanakeun dosa ku sabab berangkatna tina syahwat didinya yurja gufronuha maka diarepkeun pangampurana. Mudah-mudahan we Allah teh naon ngahampura kana dosa urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi lamun ti soledat ku kasabab nafsu, ti soledat kahayang nuturkeun kana syahwat itu diarep-arep sapaatna. Namun di mana-mana ibu berangkatna ku sabab takabur maka eta jalma moal dihampura dosana. Saperti kieu aja kunaon teu ngaji lah hoream jadwal si eta. Aya ibu nu sok kitu ibu? Sakinten aya nu urang luar mah hoream jadwal si eta moal bosen bari apal. Komo nu ngajina teh budak leutik contona teh ceuk ibu teh apal kamari sore na eta budak lah didengekeun teuing. Aya jalma ku berangkat naon ngajina teh eta wae. Sok aya nu ngadongeng gitu ibu. Ustadna cenah ngadongeng naon materina eta wae. Dugi ka aya ibu di naon di belah ditu bu. Di daerah abdi ke belah ditu aya ibu-ibu anu nelah ka ustad teh rupa-rupa. Aya nu nyebut ustad TV, aya nu ustad Facebook. Geuning kunaon ustad Facebook? Ustad ngadongengkeun materina tina Facebook wae cenah abdi ge apal. Heueuh da sarua meureun jeung ustadna paheula-heula. Atawa ustad anu keur viral. Naon nu keur viral teh? Lain ustadna. Keur naon main bal ngabahas main bal. Keur bahas naon kamari ibu ayeuna keur viral teh naon bu? Ibu-ibu nu keur viral ayeuna naon ibu dina TV? Oh, keur aya viral Marisa Hakue maot tuluy. Ikang Pauji ngabahas eta ajengan teh. Ku ibu-ibu diobrolkeun deui ustad eta mah cenah ustad TV.
sugan teh asup kana TV tapi naon ngobrolkeun materi anu geus puguh sadayana ge terang hoream cenah apal nu kitu malah urang oge tajalma nu berangkatna maksiat ku sabab takabur la yurja teu diarepkeun gufronuha pangampurana naon margina li anna maksiata iblis saestuna iblis ge kana asluha bukti asal tina dosa iblis teh naon Bu minal kibri tina takabur. Mata ketika doa iblis naon Bu iblis itu ku Allah titah naon sujud ka Nabi Adam lain sujud kudu salat tapi sujud penghormatan ka Nabi Adam anjeunna manehanana kalah ngucap kami diciptakeun tina seuneu sedengkeun Adam diciptakeun tina taneuh keheulaan kuring kudu ngahormat ka Adam eta bahasa naon bahasa belis bisi aya di urang nu gaduh emutan seperti kitulah teu hayang ngajina ge teu hayang ngariungna oge nu mamatahanna ge budak kamari sore nu budak mamatahanna kaluar SN budak naon masantrenna ge ti mana atuh mending urang we tah jalma nu nyebutkeun bahasa mending urang ngabandingkeun eta teh minal kibri kaluar tina takabur fajalatus sayyiduna Adam kana asluha minas sahwat jadi bukti Kangjeng Nabi Adam dosana ku sabab syahwat maka dibukakeun pangampura Allah saha deui Bu Kang iblis naon Bu ngalaksanakeun dosana berdasarkeun karena takaburna sehingga iblis salilana keluar tina surga bakal salilana moal asup kana surga khalidina fiha dina neraka salanggeng-langgengna tina neraka naon sababna belis itu Ibu teu hayang ngahormat ka saha ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam tapi saur katerangan sim kuring kantos ngupingkeun pun guru ngadongengkeun belis teh gaduh kasempetan sarua ibu cenah hayangan tobat maka unjukkan ke Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa ya Musa bejakeun ka Allah bahwa kuring rek tobat saur Allah kumaha bejakeun Musa ka iblis lamun seug teh mah iblis hayang tobat sok menta hampura heula ka saha ka Nabi Adam kumaha ceuk iblis boro-boro geus eueuh keur hirup ge kuring mah teu hayang kudu menta hampura jeung kudu kahormat ka Nabi Adam jelas naon Bu iblis boga sifat takabur mung kaleuwihan jadi uyan Ibu dina klasifikasi dosa aya nu timbul tina syahwat aya nu timbul tina nafsu aya nu timbul tina dunia geuning Bu aya nu timbul tina pikiran urang tapi anu timbul tina syahwat mah jeung amalan nu sanesna diharapkeun pangampurana seperti Allah ngahampura Nabi Adam alaihi salam ngan lamun teh mah dosana berdasarkeun karena takabur maka eta hese menang pangampura Allah buktosna setan teu hayang menta hampura ka Allah lain berarti teu hayang tobat tapi mung kaleuwihan ti saha ti Nabi Adam alaihi salam maka disebut takabur taeta makalah nomor 8 salajengna Ibu makalah anu ka-10 an ba'di juhadi katampi ti ulama juhud zaman juhud teh nu kumaha Bu faqdu alaqati qalbika bil mali ai zaman juhud teh Ibu teu cumantelna hate kana harta ta ieu ulama juhud anu anjeunna mah keur ibadah mah ibadah tara kaganggu ku dunia ai urang mah kapannya Bu keur salat ge boro-boro salat sunat salat fardu ge breug hujan boga popoyan kira-kirana inget kana bacaan inget kana popoyan Bu tuh geus teu balik urang mah boro-boro ning naon salat sunat ceuk abdi ge salat fardu oge masih keneh kagoda ku naon ku pikiran ku pakaian bari pakaian teh lain baju anyar lain baju alus ditempo teh geuningan sakadar elap we jeung naon
baju anu geus lalayu sekar. Padahal mah ibu lamun seug teh mah teu nyeuseuh 2 poe oge, lamun seug teu dijahitan eta pakaian kira-kirana pakaian ibu aya keneh na lomari ibu. Tapi urang geuning kumaha? Hayo we kagoda keur salat ge inget kana pakaian. Tah ulama juhud mah ibu jalma juhud mah waqdu ala qati qalbi kabil mali, teu cuman tel hatena kana harta, tapi mun keur salat inget kana salat, mun keur ngaji Quran fokus deda ngaji Quran, lamun ngaos keur ngaos dina pangaosan mingguan inget teh pangaosan we, nu dipayeuneun ibu teh ustad we. Kan urang mah nu dihareupeun mah ustad, pikiran mah geus teu kuat hayang dahar. Aya inu kitu ibu aya. Bahkan namanya mah ibu ek angkat ka dieu. Pan dipayeuneun gerbang teh aya naon? Aya tralis atanapi aya gerbang Bu, di gerbang teh. Katingali Bu kapayun teh gerbang teh mileuy. Ternyata katabrak ku mobil, ngobrol we heula. Lain ngobrol nu mobilna mah da kabur beureun reuwaseun. Tah ngobrol jeung bapak-bapak Bu. Ustaz cenah abdi moal salat berjamaah ayeuna mah naon? Rek ningali Indonesia jeung Cina cenah ayeuna teh. Abdi ge jadi inget keur ngaji ge inget kana main bal ayeuna teh. Tapi da lain inget kana main bal da baga kawajiban ulah eleh ku karesep. We kawajiban ulah eleh ku karesep. Cik ibu-ibu kira-kirana lamun ibu milih ninggalkeun ngaji kira-kirana ustadna aya keneh moal mun jam 8 ibu ka dieu moal. Ibu-ibu lamun teh mah resep kana tuangeun atawa hayang dahar hoyong ulin hoyong ngabaso kira-kirana basona aya keneh moal mun jam 8 jam 8 aya nya komo bade ka mana ibu ka Pengkolan, bade ka Firman, bade ka mana ge buka keneh jam 8 mah. Tapi ustad mun jam 8 ibu kalah ngelehkeun ngagugu karesep ninggalkeun ngaji jam 8 abdi geus eueuh di dieu. Dina pada naonna ulah ngelehkeun karesep ulah ngelehkeun kawajiban ku sabab ku karesep. Ta eta Bu didiugikeun ceuk ulama juhud man adnaba dan ban man sajalma adnaba nu gawe dosa dan ban adnama sajalma nu ngarasa. Oh, man sajalma adnama nu gawe adnaba nu geus migawe dan ban kana dosa. Wa huwa ari eta jalma teh yadhaku nyieun dosana teh bari seuri. Kumaha ibu? Fa innallaha maka sanyana Allah yudhiluhu bakal ngasupkeun eta jalma annaro ka neraka wa huwa yabki bari kaayaan ceurik. Wa man ata'a saha jalma anu taat ka Allah wa huwa sareng eta jalma teh yabki bari kaayaan ceurik fa innallaha maka sanyana Allah taala yudhiluhu ngasupkeun hu ka eta jalma al jannata ka surga wa huwa ari eta jalma yadhaku bari kaayaan seuri. Ta ibu ieu mah seuri jeung ceurik Bu. Lamun loba seuri di alam dunia sieun di akhirat ceurik. Lamun loba ceurik di alam dunia harapan geus nalika maot urang seuri. Ngan aya alusna mah nya Bu doa naon Bu? Doa anu sok urang dipake sapu jagat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil wakina ada tilu kabungahan nu diteangan ku urang. Hiji Robbana pangeran abdi atina mugi Gusti ngadatangkeun ka abdi fid dunya di dunia hasanah kasayan hoyong di dunia sae. Wapil akhirati jeung di akhirat hasanah hoyong dina kaayaan sae wakina disalametkeun adaban tina adab neraka. Jadi Bu doa kanggo urang mah lain unggul sukses dunia
dari sukses dunia mah ibu punten isuk pageto ge mualami urang teh ngantunkeun sok ibu-ibu nu geus 40 tahun nu 50 tahun nu 60 tahun can karuhan urang nepi kana 70 tahun mun abdi 42 tahun nu karek nepi kana umur 60 tahun nu kamoal anu geus 60 tahun ayeuna nu karek nepi kana 62 tahun nu kamoal nganu jelas di dieu urang sadayana mangpaatkeun waktu kumaha carana kade aya adab-adaban bu mun migawe dina su'bul iman geuning didugikeun kapungkur bahwa bungahna urang ngalaksanakeun taat jeung nalangsana urang tiba kana maksiat eta teh bukti keimanan hiji jalma uyane bu kumaha cenah bu bungah dina taat jeung sedih dina maksiat eta teh bukti keimanan uihan deui bungah dina to ibu nuju ngaos bungah teu bungah ibu ai bungah teh ayeuna kira-kirana hoyong geura beres ngaosna atawa hoyong lami keneh tuh ngabohong kok cenah bungah ai bungah mah hayang naon bu hayong lami ai ayeuna mah kalah geus hayang beres keun we bulah nu jelas urang sadayana da eta mah waktosna we nya bunya da ibu bungah ngaos bungah bari geus luak liuk gelila keneh satengah 8 teh aya nu kitu ibu aya mending geus beda diukna oge aya nu geus nyang hunyar aya nu geus nyangigir ka katuhu geus jangigir ka kenca aya nu geus bari nyekelan suku wae mun siga teu bungah bu cik elek sekeng naon cekolot mah da keur ngaji mah maka di dia didugikeun saur sapalih ulama juhud man adna badan ban wa huwa yadhaku sajalma nu migawe dosa bari kaayaan seseurian aya ibu zaman nu dosa bari seseurian aya ari eta ibu tadi ta asar mun seseurian eta ngobrolkeun tatangga aya nu ngobrolkeun tatangga bari seseurian aya tanu kitu kumaha cenah bu wa huwa yadhaku sajalma nu migawe man adnaba dan ban wa huwa yadhaku sajalma nu migawe dosa bari eta dosana dihareupan ku seungseuri seseurian yadhak fa inallaha yudhilunar maka eta jalma bakal diasupkeun ka neraka wa huwa yabki bari kaayaan ceurik bu ulah sok seuri dina dosa sabab Allah rek ngasupkeun ka neraka bari kaayaan urang ceurik naudzubillahi min matak sok aya geuningnya filosofi mun ayeuna bubungahan wae ka dituna sok aya sedih matak ulah bungah-bungah teuing ulah sedih-sedih teuing santai we bu teu boga duit mah ulah sedih-sedih teuing komo lamun dipake si filosofi si kabayan mah bu Abu Nawas punten nya si kabayan Abu Nawas dan bae lah mun di urang mah si kabayan mun namanya si kabayan mah ibu sok bungah lamun keur teu boga duit uyane bu si kabayan mah sok bungah lamun keur teu boga jeung sok ceurik lamun keur boga duit ai Bang Tis kumaha tibalik Bang Tis keur boga duit ceurik si kabayan mah naon sababna sabab biasana mun keur boga duit kadituna sok beak eta duit si kabayan mah sok seuri mun teu boga duit sabab arek boga duit tah eta ibu maka di dieu urang oge sadaya sami sajalma nu migawe dosa dina kaayaan bari seseurian maka eta jalma bakal asup ka neraka bari kaayaan ceurik sabab hanya kal ku dosa-dosana kadenya punya sakali deui cabang iman eta teh mun urang keur tiba kana dosa minimal sedih nalangsa Gusti abdi can bisa ninggalkeun ieu perkara
urang makalah seserian. Cik ibu, batur labuh hareupeun urang gedebut labuh. Kira-kirana ibu nulungan heula jeung serikeun heula. Heueuh eta teh waras nama. Jadi urang mah dolim heula ka batur karek nulungan. Sawangsulna wa opainallahi wa man ato'a saja manu taat ka Allah. Wa huwa jeung ari eta jalma yabki bari kayana langsa. Fa innallaha maka ngasup paena saestuna Allah. Yudhilul jannata ngasupkeun huka eta jalma al jannata ka surga. Wa huwa yadhaku bari kaayaan gumujeng. Ibu walaupun sedih tina taat mah ku Allah bakal dilebetkeun ka surga bari kaayaan seuri. Abdi rek naros ibu ari teu damang bungah sedih. Bu lamun teu damang bungah sedih. Yang hareupanana kunaon ku sabar ku ngambek. Ku sabar. Ta eta jalma keur taat pan aya to parentah Allah teh di mana-mana jalma keur menang musibah aya kewajibanana sabar. Sabar teh taat ka Allah. Eta jalma meuni sedih Bu. Ceurik teh ceurik ceuk paribasa deui ka saat saipanona bakat ku geus loba pisan kasedihna. Tapi eta jalma cicing dina taat ka Allah, teu liren ibadah, teu liren salat, sabar dina nyang hareupan kahirupan. Kajian hirupna masalah nete semplek nincak semplak kadi lain kitu salah, tapi selalu sabar inget ka Allah. Sok sakumaha kalapa, sok sakumaha hese na hirup, manehanana teu nugi ka ngagadekeun kaimananana. Manehanana henteu dugi ka naon ibu ngajual kaimananana, manehanana henteu dugi ka ninggalkeun salatna, manehanana henteu dugi ka kupur kana nikmatna, walaupun kaayaan pahit, walaupun kaayaan musibah, walaupun kaayaan berat yang anjeunna tetapi sabar ka Allah. Tanu kitu saha jalma nu migawe taat bari kaayaan ceurik Allah rek ngalebetkeun ka surga bari kaayaan seurik. Matak ibu geuning paribasanya punya dina kahirupan urang capek na hirup urang sing jadi ganjaran. Keun Bu, da urang di alam dunia panjang keneh kahirupan kubur oge, kahirupan akhirat ge. Matak pantes doa Nabi Isa oge Nabi Zakaria jeung Nabi Yahya kapan keluargana keneh Nabi Isa. Dina surah Maryam Ibu dina ayat 15 ayat 33 redaksina sami. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Konsepna Nabi Isa alaihi salam, konsepna Nabi Zakaria jeung Nabi Yahya adalah hayang kesejahteraan. Kesejahteraan di mana? Di dunia. Kesejahteraan di mana Ibu? Di kuburan. Kesejahteraan mana Ibu? Di akhirat. Jadi Bu, urang di alam dunia mah ada tempatna, naon mah sedih tempatna, bungah tempatna. Matak di dunia mah ceuk saha do sumbang mah hirup mah heuheuy jeung deudeuh, keur seuri, keur bungah urang heuheuy, keur nalangsa urang deudeuh, tapi balikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zaman nujuhud gaduh naon anjeunna ngadawuhkeun saha jalma dosa bari hatena bunga eta dosana leuwih gede, bahkan Allah ngasupkeun ka neraka bari kaayaan seuri bari kaayaan ceurik. Dan sawangsulna nu taat ka Allah sok sanaos sedih, sok sanaos berat tadi Allah bakal ngasupkeun kana surgana bari kaayaan seuri. Bu, mending bunga mending ayeuna mending ceurik ayeuna mending ceurik engke geus maot. Mending ceurik ayeuna, ceurik dina kuburan mah geus eueuh kasempetan, komo dina poean mahsyar mah geus eueuh kasempetan. Taka urang sadayana sakali deui ieu pesen kanggo urang sadaya bahwa
sehebat apapun musibah nu kena ka urang, sehebat apapun cobaan nu kena ka urang kudu siap taat ka Allah. Sok sanajan bari kaayaan nalangsa, bari kaayaan ceurik, bari kaayaan tugenah, naon margina eta Allah bakal ngabales ka eta jalma, yudkhilul jannata, ngasupkeun ka surga, wa huwa yadhaku, bari kaayaan seuri. Terakhir hiji deui, an ba'dil hukama la tahkiru dunub. Dina kana dosa ibu saur sapalih hukama ngadugikeun la tahkiru, ulah ngaremehkeun, ulah nganggap enteng pagawean urang kada ya bu ya, ulah nganggap enteng adu duba kana dosa asigoro nu leutik. Fa innama pastina tatasa'abu cacap naon cabang-cabang min hatina dosa, min hatina itu dunub, naon adunubul kibaru, kulobana cabangna sehingga jadi dosa anu gede. Kade ulah sok nganggap nu saeutik ibu, lah cenah pirage kitu. Sok aya geuning kamari muludan ibu-ibu sok ngadamel naon bu, lapis, sok ngadamel tumpeng, sok ngadamel kasayan nu dibungkus ku daun. Ibu teh da teu boga daunna, ngala we tina tangkal anu batur, tina kebon nu batur. Ceuk ibu teh kumaha, lah pirage tangkal cau. Sok aya nu nyebut pirage ibu, eta bu ulah nganggap dosa nu leutik, sabab dosa nu leutik teh bu leutik-leutik mah naon bu jadi gede, sehingga geuning la sogirota mal israr, teu aya dosa nu leutik lamun dikeureuyeuskeun. Aing saeutik-saeutik ge aing ngeureuyeuh mah ibu pinuh. Wala kabirota mal istighfar, oge teu aya dosa nu gede bu, keureuyeeuh we di istighfaran. Jadi dawuhan hukama ngadugikeun ibu ulah ngahinakeun kana barang anu dosa nu leutik. Punten bu, panyakit titanus eta ngagorogotan kana awak pirage naon bu, kacugak ku cucuk. Cucuk salak ibu nu geus aya racunan, komo cucuk naon aya kupa-kupayung bu, aya jami nu makot kupa-kupayung bu. Nya naon naon bu, ngamomorekeun kana hal nu leutik, padahal mah kacugak mah kuno leutik lain kuno gede. Kade bu, dosa-dosa nu leutik ulah nyebut pirage dosa, sabab dosana dua, hiji ngenteng-ngenteng kana dosa, nu kadua migawena kana dosa. Matak ceuk bun bapa nuju ngaos dina bulanan dina Bugiatul Murtasidin didugikeun lebih baik kumpul jeung jalma nu dosa tapi rumasa dosa daripada ngumpul jeung jalma nu ibadah merasa diri hebat dina ibadahna. Wihani kumaha cenah? Lebih baik ngumpul jeung jalma anu salah rumasa salah daripada kumpul jeung jalma nu bener ngarasa diri pang benerna. Eta teh adab-adaban dina Bugiatul Murtasidin alus kena jalma nu rumasaan. Ibu alus asa alus rumasa, aya nu beunghar rumasa beunghar, moal saeutik merekna teh da rumasa beunghar, barang berena rada gede. Lamun asa pang beungharna batur teh ulah kaluwihan kumanehanana teh. Karos bu, jadi kanggo urang sadayana nerangkeun sikap-sikap dosa nu aya dina diri urang, kalayan tina maqalah 8, 10, 11 kasimpulan teu aya jalma nu sampurna. Jalma nu hebat itu lain jalma nu teu tiba kana dosa, tapi jalma nu hebat itu jalma nu sok rumasa kana dosa jeung ngeureunnan kana dosa ku tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana ceuk dina katerangan bahwa maksiat nu ditimbulkeun ku nafsu geura-geura menta hampura ka Allah.
ngan lamun aya dosa nu dibarengan ku sabab takabur merasa hebat diri tina naon tina sagala perkara nu ku Allah dicaram maka eta leuwih hese tobatna. Punten ibu, setan oge tadi mah tukang ibadah dasarua golongan malaikat. Tapi ketika manehanana boga keheul ka Nabi Adam, boga naon takabur dina dirina sehingga dikaluarkeun tina surga jeung salilana moal asup ka surga. Begituna kanggo urang sadayana sakali deui ketika berbuat dosa keun be ai kalepasan mah geura-geura di istighfaran. Ulah ngahajakeun buat dosa sok sanajan Allah gede pangampura panaya nu kieu keun be Allah mada maha hampura ieu. Dibejaan ku batur geuning aya jalma nu kieu dibejaan ku dibejaan ganeng cenah ustad ganeng cenah haji ganeng cenah bibi wa nu celemeng mah cenah naon da Allah mah teu celemeng ieu. Takan saya jalma nu dipapatan seperti kitu. Kanggo urang sadayana nya Bu dina hadis nu ka-salapan maqalah nu ka-salapan urang sadayana sing bisa nempatkeun sing bungah bisa taat termasuk ieu pangaosan. Bungahna kusabab bisa ruang riung di ieu patempatan. Bungah dina taat nalangsa dina naon maksiat itu adalah bentuk keimanan seseorang jeung ngajadikeun benduna Allah pikeun jalma nu seuri dina maksiat tapi Allah rindu ka jalma nu taat walaupun keur aya dina nalangsa. Terakhir panginten kanggo urang sadayana ulah ngenteng-ngenteng kana dosa sieun teuing. Cek dina katerangan kapan sakali ninggalkeun salat 40 tahun siksana di akhirat. Naudzubillah mata ulah ngentengkeun. Jadi lamun ngentengkeun kana dosa jelema bakal gagabah terus dina dosa. Sing sieun kana bebendu Allah. Jalma anu naon? Jalma anu goreng ka indung bapa dicabutan kabarokahan kahirupan. Boro-boro dunia di akhirat ge sami ditolak dina kasayangan sabab naon? Jalma nu goreng kan jadi indung bapa. Eta teh contoh dosa nu timbulkeun ulah ngenteng-ngenteng kana dosa. Kudu kumaha? Kudu dianggap berat dosa teh. Ulah dianggap leutik. Lamun jelema nganggap leutik tina dosa berarti naon Bu? Eta jalma berat dina kaimananana. Tah ku kituna ngeureuyeuh tiap wengi rebo urang maca istighfar, urang maca wiridan, urang maca amalan-amalan nu sanes oge naon teras nambahan ilmu harapan tambahna ilmu tambahna amal tambahna kaikhlasan la sogirota mal isror teu aya dosa nu leutik lamun dikeureueuh lamun ngeureuyeuh terus teu eureun-eureun wala kabirota mal istighfar sabalikna teu aya dosa nu gede lamun dikeureueuh di istighfaran. Mudah-mudahan ieu pangaosan jadi wasilah lengkahna calikna urang di pentempatan hiji menang ilmu nu mangpaat nu kadua ku ilmuna ngajantenkeun diri urang bisa amal ku amalna dibukakeun kaikhlasan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali mubtahimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir nama madaya wasi'at karamihu wal habibul turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali mubtahimi maulaya salli wa daiman abada ala insyaallah mudah-mudahan ingon payun diparanjangkeun yuswa tiasa ngalaksanakeun pangaosan kantun maqalah nu ka-12
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.